Yo, kamera siap. Rolling. Action. Mi, kumaya, gaya pipi, geus kerencan. Ay, si Pipi, kesurupan saya terdarup-erupnya. Itu kan yang geus ngalege. Mimih mah malah nyengserikeun, lainna dipuji. Salaki geus gagah kieu ge. Nah, dipuji atuh, Pi. Bagus-bagus na acan Pipi mah. Oh, bagus-bagusnya si Dae kawin jeung Pipi. Pipi. Mimi ge embung lah bentuk kecelakaan mah. Aduh, panu ngajakan teh heula ge Mimi lain Pipi. Lamun harita kopi Mimi teu diberen obat mata mah ku Pipi. Moal teh ya Mimi kos otak ugel. Geus Mi. Ayeuna mah anu geus mah geus. Pan urang ge moal balangsak we pan. Ayeuna Pipi keur fokus ka usaha ye. Usaha pertambangan. Sugan be, engke mah jadi bos pertambangan. Teu nyaho kan milik ka hareup mah, bener teh Mi? Heeh sih Pi. Mimi doakeun, moga-moga isukan jadi bos tambang. Amin. Saya rawa amati make kacamata. Nah, atuh kitu Mi. Aya sekirana Pipi hendak usaha mah doakeun ka arek eta ngaranna istri soleh. Soleha Pipi, lain soleh. Rada ragu aing nyebut solehahna. Pipi ngomong naon sih sesian terangan? Pipi ngomong ke Mimi ya. Ih, Pipi jadi gemes jasa ka Mimi. Gemes jadi hayang nincak. Ya udah Mi lah. Cokotkeun eta koper Pipi di kamar. Iya, Pi. Waduh, kudu nelpon bedot ya. Siapa cenah neng? Halo, Dad. Kumaha geus siapkeun jadi pengawal aing? Nah, gitu, kudu siap atuh. Ketemuan di mana orangnya? Di kampus banyak. Aing sakalian yang nyaran lahannya, jeung muka usaha pertambangan. Oh. Ya, sip. Mantap. Yuk, Assalamualaikum. Iya, Pi, koperna. Nah, kemana sih? Mau koper segala? Aing urusan salaki, geus Mimi di imah bae ngejo nya. Terserah Pipi bae lah. Intinya Mimi mah Pipi balik bawa duit. Awas Pipi lamun teu mau duit. Ya sorangan akibatna Pipi bakal daang naon. Mi, pan Pipi ge embung. Ih, da anjing sabun colek di sabun colek deui. Terus lah, Pipi hendak berangkat. Doakeun we nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pengawal, Siap, Bosku. pas ada di daerah mana ya orang? Di kawasan Karpus 78, Bos. Oh. Ayo orang nyerang warung ulanya. Terhadap pek hujanan kosna. Pek hujanan. Seki pentera disebut pek hujanan. Kacamata yang membuatmu kepoekan, Bosku. Oh nya. Amankan pengawal. Siap. Bos, orang jadi nyaran warung tuh ya. Jadi atuh ih. Aus jase yang ngopi. Sia ayeuna keliling yo. Ka timur, ka barat, ka selatan, ka utara. Siaran warung nu sekirana bisa diutang.
Lamun sekiranya geus menang, ulah loba omong, langsung jemput aing ka dieu. Nya, Terus lamun warung dan ente bisa dihutang. siaran deui. Oke, siap bosku. Nitip koper heuleuy nya. Meluncur ya. Mantap aing boga anak buah kos bedod gesit bener. Dompet telan nya. Kertas naon ieu nya? Pipi ulah poho, lamun mantos liar balikna meuli beas 2 liter, meuli minyak sayur seperapat, meuli minyak tanah saliter, meuli sabun colek 2 bungkus. Waduh. Ulah sampai bedod nyahoun ya. Tongan DP nya. Lapor. Di kampung ieu warung unu bisa dihutang. Kumaha ieu, Bos? Ayo, orang liar ke tempat lain. Di dia mah parah. Anu minta pajakna. Aing geus biak 2 juta selama sia nyaran warung doang. Ayo orang berangkat, bawa ya kopernya. Siap, Bos. Bos, oke lain tadi nu minta enggak? Lain lah. Mau ain wanian oke minta ka aing mah. Ngaco. Terus saha, Bos? Kepo. Kepo sih naon, Bos? Lek pocong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya neng garelis. Nek lancongan anya. Tadi ya, yuk deket aconat ya. Muy, itu mamang naboy ranjah amat sih. Dari ji ayo mangalin lagi. Emang gitu nya nama sel, kudu digertak kayak mau genit deui. Neng, keur ngomongkeun aconnya. Ngomong bae nang ayo bogo mah ka acon. Udah dipendem-pendem. Gebesing jadi bisul dibeungut. Cici sia kolot-kolot ge, ranjah jasa, dibabuk banget sia ku aing ambalaya. Horor guys. Hampura muy, sel, aing rada kebal. Aing tes daang heulan. Aya naon nya sel, muy. Kok seru amat ngobrol jeung mamang aing. Itu mamang sia genit amat ka kami nya muy. Uy, makanya tadi ku yang disentak kena cicing, hampuranya uy. Heeh, slow bae sel, muy, jeung aing mah. Emang kitu bae mamang aing mah menyela awe geulis. Tuman sungutna kudu dilakban. Mang, uy dek ulin heula nya, jeung budak ya. Oh, oi, sing ade ulin anya. Heeh, Mang. Neng, dek kamarana yuk. Karena si Om datang. Nak cai om, nak jebak urang. Nyuntik heulan atuh supaya kuat. Tas si om, nawaran nyuntik malulu. Nawaran naon dia tuh nok boga ge suntikan doang. Nawaran hakaneun teu boga. Ngahodam heulan om. Nah, aya cona tuh. Kosna keur ngopi. Ngeuna jasa ya kopi. Rasana kos anu jadi Batman. Anjing. Jabi ngeuna jasa kosna ta kopi. Si Om. Iya dong, geus ngopi can Om. Target merean ya, tinggal dikejut. Encan nah. Bulana cantik bae nya, ulah loba-loba. Maksud sia naon Om? Sia nawaran kopi kan tadi? Nanya doang aing mah Om. Lek ngahodamnya. Mah kok ada aman aing mah Om. Gue sia buang-buang waktu aing bae. Gue nyaran mangsa ka mana deui? Can ka eusi soalna beuteung ge. Ya empang aing kajileuna rehe-rehe bae ya. Na gocopok acan. Bawa penghunian merenya. Ieu kemana ya anak buah aing ieu teu kajeule-jeule ya. Teh boy. Adong. Marco Jess.
Teh boy. Adong. Markojes. Arem jadah teh dai kena rembalan. Di marana ayana teh jelema. Mun kapangi dikerbek-kerbekeun koe nya ka empang. Kemana ya anak buah aing ya? Aing ngagrokeun teu direspon satik-tik acan. Iya ya mau nyeduh kopi make CTS mah. Ujung-ujungnya jore. Aduh, les jasa. Di sini mah wes sana mampet. Acai bae lah. Woi, alam jada sia. Lempang make mata ulah makan soko. Bos, dibalik. Cicing sia yang keras lo. Pegatet. Ai, hidung dop atuh pegatet mah. Ting bener sia menumpang teh. Bebong sia. Sia nu salah, marah. Kudu nama aing nu marah ka sia. Laju nama aing hanya singin laju eueuh nyelepot. Ih, kunaon? Pan sia nu nenggak. Sia wani ka aing? Sia teu sieun ka aing. Dod, jelaskan tak kerek liwet, jelaskan Dod, aing sadod. Kerak liwet. Ih, nya karaknya hidung atuh. Siap, Bos. Ya, Kang. Bos orang teh ngaranna Harun. Nyina teh jelema sukses di bidang pertambangan. Jadi ya bos ya. Bos tambang. Loba duitna atuh. Benar sekali. Nyana mah loba jasa duitna. Tadi ge kami di luhur biak 2 juta meren jelema. Geus Dod, udah diceritakan kabeh. Kapiran anu diceritakan kabeh mah nyana ngaca. Ampura bos. Tadi mah keur mulus jasa. Jadi bawaana emosi bae. Ampunnya. Ajeun bos, urang mah disebut kerak lewat ge. Mal marah, resep malah mah. Iya ya. Salah satu rakjel. Rakjel naon, Bos? Rakyat jelata. Kerak liwat. Aing duit bung sia. Aya atuh, Bos. Mun si aing duit, ayo ilu jeung aing. Urang nyiaran lahan nu luas. Jeung naon bos? Atuh jeung muka bisnis pertambangan aing lah. Pan tadi geus dijelaskeun ku anak buah aing. Aing bos naon. Ayo eueuh lahan di dieu nu bagus. Ayo bos tuh di ditu bos. Waduh, bener ya mantep posna lahan luas yo. Ayo tuh orang survei. Ayo bos, jalan bos. Kadang-kadang. Ayo, Ayo bos. Kadang. Naik gaweana sih ya, bukakan jasanya. Ya bos, tenang. Nah, bener ngawal dong tuh gaweana naon. Oh, redang aing. Harem jadah ya budak. Sarua jeung ngagaji bangke aing mun kieu carana mah. Sok macem-macem ka juragan boy. Ai. Jarorok jasa hesna ge. Kerjain kueng ah. Mana ya panyuk ya, nyuk cai aing ya. Oh, aya. Hujan. Lebok ku sia tah, cai empang jeung bukur-bukurna. Ih, sial jasa teh juragan. Cek hujan. Ih, pan aing ngaca. Lah, jatuh hujan. Suwe aing dikerjain ku juragan. Aduh. Lieur aing. Ih, pan celana aing basuh. Bau hanyir deui ge. Aing kudu ngebak ya. Kasih salak. Dit, abah manapan lo empang nu mana? Paling gampang nu laukan teh. Atuh orang sabarkan. Atuh. Atuh. Ini empang sauy. Gede jasa, pasti lo ngalobak. Ih, ulah katipu ku gedena sel. Ieu mah empang aya gedena doang. Ulah-ulah lauk, kurang ge eueuh di dieu mah. Emangnya empang saha sih, euy? Empang juragan boy. Harapan lokal ya ah. Masak sendiri, makan sendiri.
tidur sendiri, mun hayang ge sendiri, ai hayang sendiri. Kumaha cenah eta tuh? Sabun deh atuh. Bah minta duit. Sia nyarahonangan duit. Teh nyaho ya sekolot sia keur naon? Nyaho lah bah keur marban cai. Lauk. Tapi dek nawa. Arem jada sia budak-budak kalau dek atuh bangsa. Sun ka botol kowe. Jada ya budak. Juragan, iku naon anakna? Eta neng nyana hayang ngalun ka BSD neuk dibere duit malah lalumpatan. Oh, sugan teh kunaon? Diptil, tuh saya dikembali duit ku abah sia. Ya tong duitna. Tah, sering 300 bae. Tah, nya cukup lah sering 300 ge. Ai, royal jasa ieu om Muy. Oh iya, repet sel. Pasti, jangan sampai lolos Muy. Ayo neng, ngobrolna di ditu tuh, di galangan empang AA Boy. Ayo om. Juragan. Ai sia duaan ku naon? Kapunturna kok kudu bareuki. Doyot lah, euy loba. Dek katipu. Hei neng, gerak kadari ayo. Oh juragan, hayu. Ya neng, ieu TKB anu aya di dieu empang AA Boy. Sampai-sampai AA Boy teh disebut juragan empang keluarga. Pasti laukna loba jasanya om. Juragan. AA bae neng nyebutna kebesing kagok mah. Biar lebih gampang aku panggil sayang, boleh? Sapa, sadar sia. Woi, orang liwat. Tuh non, aya naon rame-rame. Nyaho tuh bos gatet. Bos tambang. Coba teh orang samperkeun. Aya tuh. Bosna bagus ya. Dia muka bisnis pertambangan aing. Ayolah bos, langsung samperkeun. Dititahan yuk, ayam gua koper. Gas. Woi, sus. Jap. Oh, bos. Aduh, pakai. Barisan tuh sih, pakai kenjas doang ge. Barat. Maaf. Assalamualaikum juragan. Waalaikumsalam Conat. Tumben ya turun ke empang urang. Aya naon dek meuli lauk apa dek naon? Alah, empang laukan ge. Segala nawaran lauk sia boy. Nat, pan sia ngalamun. Ngomongkeun aing tadi jero hate. Aing teh juragan. Emang di sinetron. Sapa? Iya jatah aing nya. Tong kitu Muy, aing ge hayang. Gas, sia mah ngajar dog bae, neuki mah bagian aing. Oi, sedih keur naon? Ya, kerjakan ngobrol ku juragan boy. Oh. Kumaha juragan? Empang rencana rek dijual mall ya. Dibeli ku bos urang. Ai urang sih ai hargana cocok mah daek bae ngalepas. Geus di dia tuh ngobrolna ya bari dieu kami ngeunaheun. Oh, tadi ku juragan tuh. Waduh. Diuk lah, amat. Tukang tuh bisa nak bae. Buru pengawal. Halo bos. Coba tunda koper tadi harapan aing ya. Ya bos, koperna. Ulah naro rasa yo. Iya koper pasti isinya duit kabeh. Modal sararea mah yo. Pan boro-boro boga duit sakoper. Boga duit BLT ge blagu. Ulah sok sembarangan sia Nat eta ngomong, segala nunjuk-nunjuk ka aing. Aing dibeli meureun teh securug sia ku aing. Teu nyaho sia aing di juragan empang. Enggeus. Kan malah ribut. Dek ngadarengkeun aing ngomong mal yo. Enggeus bos, ulah dibarere lah. Mending bagi dua jeung kula. Aing ulah bos ya pan aing anak bobos gatet. Bos Harun, udah kerjot ngaledek tah. Kami siap kok ngeledekeun Bos Harun. Aisyah ku naraon neng, nyeule lalaki kos kulit orai doang ge sakumaha nyeule artis drakor. Kenyaho sorangan meureun beungeutna ge kos belum huit teu kaangkat. Si maneh ku hampang jasa ngomong ka urang. Tampiling habak bos maka udah sakoper. Gas. Ya, baiklah. Sesuai janji saya tadi, saya akan membuka bisnis pertambangan di daerah sini.
Sebelum saya membuka bisnis pertambangan saya, siapa yang siap menjadi karyawan saya? Kurang siap, Bos. Nah, saya anggap kalian berdua layak jadi karyawan saya. Bos, ya bisnis pertambangan emas apa tembaga? Pokoknya lain emas, lain tembaga. Berlian kos nama Nat. Bos, orang lamun jadi manajer daek, ilu gabung di perusahaan, Bos. Nyawa sorangan meureun urang mah di dia juragan empang. Masa disaruakeun jeung kos kitu jelema teh jarlas. Bos Harun, kira-kira siapa jadi naon ya? Mumu siap jadi ibu bos pokoknya mah. Sia duaan mah paling ge jadi tukang kejo di proyekna Bos Harun. Aing ye nu pas jadi ibu bos mah. Kieu horeng rasanya jadi bos. Kajen ku aing moal waka di bejaan aing bisnis naon. Bos, ditanya tuh malah ngalamun curiga aing yo. Terus eta koper isina naon, Bos? Oh, Bos. Buka tuh ya, penasaran ya kami. Koper iya isina modal utama bisnis pertambangan saya. Ku saya bakal dibagikan ayeuna supaya isukan geus barisa gawe. Duit ieu mah. Waduh, bakal mendadak kaya ieu mah. Iya mah. Yang kaya makin kaya pokoknya mah. Idaman dulu. Ih, tambang ieu mah. Ya, Don. Bos, salah mau kopernya. Oi, Balang sakila laki siapa? ketipu casing. Umuy. Sial dangkal dong. Yo, paling gede jeung manajer. Karera maksudnya naon ieu? Aing beungeusnya ku naraon? Sidak mararah ka aing. Emang aing salah? Salahna ditambang. Kan emang geus ngomong, dek bisnis pertambangan. Lamun bahasa lemburna dagang tambang. Iya, gila mah kudu digantung pakai tambang. Waduh. Bencana alam ini mah. Kabur aja. Ayo piping geus. Action. Lamun hari tante diberen kok. Ya sorangan pi, lamun teu mau duit bakal dangjeng naon ayo. Action. Oke, bosku. Nitip koper heula nya, meluncur ya. Action. Iya ya, mau ngopi mie. Masak sendiri, makan sendiri. Jangan joget aku. Action. Enggeus, Bos. Ulah dibarere lah. Mending bagi dua. Action. Sebelum saya membuka bisnis saya, siapa? Action. Sebelum saya membuka bisnis pertambangan, siapa yang layak menjadi Bersedia. Action. Bos, ini bisnis pertambangan emas apa tembaga? semua bangun? Action. Bos, kula mun izin manajer daek. Action. Bos, orang lamun izin manajer daek ikut Action. Bencana alam ya mah ya. Haru.